mangpang mengbeng urang sami-sami ngalap kasempatan ti Allah Subhanahu wa taala pun kegiatan ibadah ya, ibadah margi besakeun wagi-wagi urang sadayana anu ku Allah Subhanahu wa taala yuswana teh didugikeun kana sasi Ramadan ya. Urang mah alhamdulillah dipasihan kasempatan ku Allah teh mata ya kedah bersyukur ya. Jalmi mah kudu syukur we tos diuningakeun bade karaos henteu karaos ku urang bade sadar henteu sadar ieu teh urang teh tos dipaparin anugerah kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Eta tiasa tepang sareng sasi anu mulia sasi Ramadan gitu. Bahkan ibadah saum mah istimewa. Naon istimewana? Istimewana teh nya pahalana dipikul-pikul. Amalan sunat dinilai wajib pahala ku Allah teh. Amalan wajib dilipat gandakeun kasayana ku Allah. Bahkan orang kulemna wae anu saum dinilai pahala, dinilai ibadahnya bakal kenging pahala di Allah Subhanahu wa taala. Doa di sasi Sya'ban kene, di sasi Rajab kene. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Terus eta teh 3 bulan ngadoa teh ayeuna ge urang ngadoa gitu sabiasa. Ya, tah ayeuna tos sumping ya. Ya Allah berkahkeun abdi di bulan Rajab sareng Sya'ban sareng dugikeun yuswa abdi teh kana sasi Ramadan. Nah aya teh tos dugi kana sasi Ramadan bade naon dina sasi Ramadan bade ningkatkeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oke di akhir urang ngadoa nyumpeukeun dihasilkeun maksud urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beh dituna di dunia bagja di akhirat kenging surgana nepi ka ridho Allah Subhanahu wa taala.